Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Punten, iya abdi di SMKJ Majalengka bade ngawawancara tentang kasenian anu aya di Majalengka. Bapak sateacana abdi ngawawancara, abdi bade naosna nami Bapak. Eh, Wasta Aceng Hidayat, padumukan atanapi di padumukan mah di RT hiji RW hiji Kelurahan Simpeureum, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka. Kawit di Subang. Pendidikanana S1 pendidikan. Pada melanana guru kesenian sareng praktisi seni. Bapak kan abdi di SMKJ Majalengka bade wawancara sateacana abdi nami Muhammad Satria sareng rencangan Seli teras Putri Elia Abdi Reja, Pak. Najwa. Mangga tesawios, mangga lajengkeun. abdi bade naros heula ai sanggar ieu teh didirikeun tahun sabaraha Pak? Didirikeun tahun 2000 hiji. Berarti tos sabaraha tahunnya dugi ka ayeuna tos belasan tahunnya. 19 tahun mohon. Teras kumaha asal usul dina sanggar ieu teh Pak? Asa ngawitanana sanggar ieu ngawitanana nyaeta di Bumi Kidulnya, di bumi pun Bapa. Harita mah nalika pun Bapa masih keneh teu acan ngayakeun pelatihan tari atanapi pelatihan karawitan. Saentosna teu acan mah teu acan gaduh sanggar, wangunan sanggarnya mung harita mah gaduh sok diangge latihan teh nya tadi rohangan garasi nya. Garasi di bebenah saaya-ayana salaga-lagana garasi ngawitan ti para putra putrina pamong desa nu dilatih ngadegung ibu-ibu PKK di desa Simpeureum kakumpul sateacan gentos ka kelurahan gitu. Naon arti kasenian teh? Kasenian rupina tina seninya. Seni teh segala hal anu endah we lah sing mah model kitu nya. Berarti kesenian hiji pagawean, hiji hal anu ngandung unsur kaendahan. Moh dina wangun tari, dina wangun garawitan, dina wangun teaterna, sareng seni lukis, seni rupa, kriya sareng sajabina. Rupina kitu. Iraha kasenian di Majalengka ayana? Rupina mah di puluhan tahun ka tukang memang di Majalengka tos aya nya di tahun 30-an 20-an ke rupina mas kesenian mas tos aya gitu di Majalengka. Rupina ieu mah. Naon wae jenis kesenian anu aya di Majalengka? Rupi-rupi. Aya kesenian wayang kulit, wayang golek, tarling, berokan. Aya kesenian wayang sanes wayang orang naon disebatna teh sandiwara Sunda, sandiwara Jawa. Aya degung, kacapi suling, reog, angklung, calung, sareng sajamina. Seueur pisan di Majalengka. Dina acara naon wae biasana sok aya kasenian teh? Kahiji dina event-event pemerintah sok aya. Kaduana nya dina event-event atanapi dina hajatan masyarakat nikahkeun nyunatan atanapi hajat sanesna gitu. Alat musik anu dianggo-anggo kasenian di Majalengka teh naon wae? Aya rupi-rupi, aya kendang, calung, aya bonang, aya saron, aya tarompetnya. Sami sareng anu aya di kesenian Jawa Barat anu sanesna rupina.
kasenian naon wae anu paling khas di daerah? Di urang yang tawisna aya sampyong, aya tari kedempling, ya. Kesenian memang khas Majalengka, artinya eta kesenian teu aya di tempat nu lain, dina aya oge, terutama model sampyong aya di daerah Batur oge, tapi di nu lain mah teu berkembang teu kawas anu aya di Majalengka gitu. Nah, Pak, kunaon Bapak milih nyiptakeun sanggar ieu menawi kan aya nu sejen selain sanggar? Kahiji memang rupina mah sesuai sareng latar pendidikan Pak Aceng, latar pendidikan anak di sekolah seni, janten keluarga seni, jantennya saja begitu. Memang iya dunia Pak Aceng rupina aya oge gitunya kewajiban bikin ngelestarikeun kesenian nya, khususnya kesenian Sunda gitu. Terus di mana asal usulna sanggar ieu ku Bapak dinamian Sunda Rancage? Dinamian Sunda Rancage ari sok sanajan memang aya namanya disebutna filosofis atau naonnya model di luar negeri teh aya geuningan apa arti sebuah nama. Tapi pikeun Pak Aceng nama itu bisa segawayahnya. Minimal gaduh arti filosofis pikeun diri pribadi, pikeun kekuatan keyakinan diri pribadi. Sunda artina orang Sunda, Rancage kirang langkung artina upami dina bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kreatif. Jadi artina orang-orang Sunda kreatif gitu. Saterasna Pak, kumaha perkembangan kesenian di Majalengka teh? Di Majalengka upami dibandingkan sareng di daerah nu sanes, alhamdulillah Majalengka kawilang bisa disebutkeun majeng. Katingal majeng ku ayana regenerasinya. Di Majalengka ayana terus hampir 80% diwarnaan ku para praktisi atau napi seniman atau napi praktisi seni anu kawilang ngorahnya. Kawilang ngorah. Sedangkan di daerah lain masih kene teu acan biasa generasi gitu. Itu rupanya. Kunaon kesenian dina tahun ayeuna teh entos jarang Pak. Asal rasa mah henteu jarang ya, henteu jarang. Kami justru ayeuna mah di Majalengka kawilang eueuh event-event keseniannya di Majalengka mah. Intensitasnya meningkat di tahun-tahun katukang atau napi di daerah Nusan Majalengka. Volume tampilnya sebuah kesenian gitunya naik gitu di Majalengka. Seterusnya Pak, kunaon cara nak sangkan jalmi zaman ayeuna tiasa ngajaga sareng ngelestarikeun? Ku sanes kunaon panginten kumaha nya? Kumaha carana nya carana mah kahiji terus mengenalkan ngawanokeun kesenian Sunda ka generasi-generasi muda gitu nya. Sangkan timbul mikaresep nya. Sanes hartosna kedah biasa nabeuh teu kitu hartosna. Minimalna dina hate urang ngancik kaancikan rasa mi seneng. Mi non hartosna mi boga lah kana kesenian Sunda eta. Nah, terus kumaha upami kesenian di Majalengka punah? Nya kesenian di Majalengka punah mungkin salah sahiji faktor anu bakal ngarobah atau napi bakal aya ekses goreng ka kebudayaan khususnya lain ukur di Majalengka tapi di latar Pasundannya margi seler salah sahiji seler tina budayanya seni nya nalika senina tos teu aya mangeukeun bakal ngarobah tatanan budaya anu aya di Jawa Barat. Pertanyaan mah mau sakitu wae sarta acan ditutup pilih bade aya nu Bapak diomongkeun kanggo pandagus kanggo tahun-tahun salajeng. Nya pentingna hiji kurang kudu rasa miboga anak seni budaya khususnya kesenian Sunda. Kedua rasa mireueus rehna urang gaduh kesenian anu nilai filosofisna
luhur itu kan pokoknya. Atur nuhun Bapak waktosan tos diwawancara. Hapunten bilih abdi ngaganggu waktosna mun sakitu wae Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.